Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Granita Latifah Fajana bade ngadugikeun biantara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amal ba'du. Sadaya puji sareng syukur urang sanggakeun ka Gusti nu mubreng alam tur anu maha welas tur maha asih. Henteu aya pilih kasih ka Gusti anu kumelip di ieu bumi rahmat sareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, kulawargi sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantena. Dina kasempatan ieu sim kuring remen ngadugikeun biantara kuring ngeunaan pentingna olahraga pikeun awak urang. Para hadirin tangtos ngadangu kalimah yen dina badan anu sehat aya jiwa anu sehat. Seueur panelitian anu ngabuktikeun yen olahraga ngagaduhan rupa-rupa manfaat boh pikeun awak manusia jeung keayaan mental. Loba pisan manfaat olahraga anu bisa dimeunangkeun pikeun jasmani urang. Sapertos hiji, ngaronjatkeun kinerja otak. 2, ngurangan resiko penyakit jantung jeung stroke. 3, tunda watesan dina sepuh. Sanes ngan secara fisik psikologis urang oge bakal nguntungkeun tina olahraga. Sapertos hiji, ngurangan stres. 2, ngaronjatkeun mood. 3, sare langkung sae. Seueur pisan olahraga anu tiasa urang laksanakeun, sapertos jogging, main bal, badminton sareng sajabana. Sakitu sakitu nu tiasa abdi haturankeun, kakurangan mohon dihapunten. Sagala kasempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.